Sampurasun pamirsa, Shalom, patepang deui dina acara Wejangan Asih, tepang deui sareng simkuring Kang Aam. Pamirsa, aya babasaan, aya paripaos nu nyangemkeun kieu, doa manteng panen mayeng. Saha di antawis Bapak Ibu pamirsa sadaya nu aya di bumi nu teu hoyong panenna mayeng? Tangtos urang lumrahna umumna jalmi hoyong teras-terasan panen. Nah, dina babasaan ieu aya doa manteng panen mayeng. Janten supados Bapak Ibu panenna tiasa manteng, panenna tiasa mayeng, Bapak Ibu oge ngadoana kedah manteng. Doa nu manteng teh doa nu sapertos kumaha? Ayo urang sami-sami diajar patali sareng doa nu manteng supados panenna tiasa mayeng. Urang sami-sami nalungtik pangandika Gusti tina Injil Matius pasal 21 ayat anu ka-22 anu kieu unggalna. Nya kitu deui naneda menta naon bae asal hate percaya tangtu dikabul. Bapak Ibu numutkeun dawuhan Gusti, upami urang ngagaduh kapercantenan anu buleud, percanten anu sagemblengna ka Gusti. Pangangendika Gusti dina Matius 21 ayat 22 nyanggemkeun, masing Bapak Ibu nyuhunkeun naon bae, paneda Bapak Ibu tangtos dimakbul ku Gusti. Janten nalika urang naneda teh kedah anu percanten sagemblengna. Teu kengeng ham-ham, teu kengeng ragu-ragu, teu kengeng asa-asa, tapi kedah leres-leres percanten. Ku kapercantenan Bapak Ibu, masing Bapak Ibu nyuhunkeun naon bae oge, paneda Bapak Ibu tangtos dikabul. Dina kitab Injil Bapak Ibu aya hiji carios di mana aya saurang istri gaduh panyawat ngagetih 12 tahun lamina. Bapak Ibu anjeunna kawitna tadina jelema aya, anjeunna tatamba cek zaman ayeuna mah berobat ka mana-mana. Pokona aya nu nunjukkeun ka ditu, ka dieu, ka mana-mana. Dugikeun ka kanggo ngalandongan panyawat ngagetihna. Harta bandana seep Bapak Ibu dianggo kanggo lalandong. Dugikeun ka numutkeun kasaksian kitab suci eta istri janten miskin. Seep bandana dianggo lalandong tapi panyawatna teu damang-damang. Dina babasaan urang Sunda mah aya kecap dukun lintuh panyakit matuh. Kunaon kitu? Kumargi setiap kali lalandong pasti panginten kedah masihan mahar, kedah masihan artos kangge jalmi pinter eta. Tah istri anu gaduh panyawat ngagetih ieu salami 12 tahun tatamba teras dugikeun ka leres-leres seep harta bandana. Dugikeun ka dina hiji waktos Bapak Ibu eta istri nguping yen Gusti Yesus bade ngalangkung ka lemburna. Anjeunna teras ngagaduhan patekadan hoyong tepang sareng Gusti Yesus. Anjeunna nekadkeun diri pokona mah kuring kudu panggih jeung Gusti Yesus. Anjeunna ngagaduhan iman kieu, lamun kuring bisa nyabak tungtung jubah Gusti Yesus, pasti kuring cager. Bapak Ibu, eta si istri nalika terang Gusti Yesus bade sumping kalemburna dina kaayaan teu damang kumargi panyawat ngagetih teh, anjeunna ngiring seseleke, ngiring pasedek-sedek sareng jalmi anu seueur. Dugikeun kana waktosna Gusti Yesus ngalangkung ka lemburna, anjeunna beuki semangat pasesedek sareng nu sanes. Akhirna ngalangkungan perjuangan nu sesah tangtosna
anjeunna tiasa ngarampak tungtung jubah Gusti Yesus. Naon anu kajentenan Bapak Ibu? Sapada harita keneh nalika anjeunna tiasa nyepeng tungtung jubah Gusti Yesus, panyawat ngagetihna liren. Sarta Gusti Yesus ngaraos aya hiji kawasa anu kaluar tina salirana. Tina carios ieu Bapak Ibu urang tiasa ningal sakumaha mantepna iman ibu ieu. Ibu ieu ngagaduhan iman anu kiat asal cenah bisa nyabak tungtung jubah Gusti Yesus kuring pasti cager. Ngalangkungan kapercantenanana, ngalangkungan imanna, akhirna kajantenan. Numutkeun Matius 21 ayat 22 tadi disanggemkeun nya kitu deui naneda menta naon bae asal hate percaya tangtu dikabul. Ibu anu ngagaduhan panyawat ngagetih ieu, ngagaduhan iman anu luar biasa. Teu aya anu ngadoakeun anjeunna, tapi iman kapercantenan anjeunna ka Gusti sakitu luar biasa. Akhirna kumaha Bapak Ibu? Naon anu janten kahoyongna? Panyawat ngagetihna anu salami 12 tahun langsung damang sapada harita. Doa manteng panen mayem. Upami Bapak Ibu pamirsa anu aya di bumi, upami hoyong ngalaman panen anu mayem, doa Bapak Ibu kedah manteng, kalayan percaya. Hayu urang teras ngadoa ka Gusti. Doa nu manteng, doa nu teras-terasan, hasilna panen mayem. Doana kedah didadasaran ku percaya, hate anu percaya sagemblengna yen Gusti tangtos tiasa barang damang. Pamugi panganika Gusti dinten ieu ngemutan Bapak Ibu sadaya. Hayu urang langkung soson-soson dina nanda. Hayu urang langkung gumantung ka Gusti. Nyangakeun sagala paneda mung ka Gusti. Gusti Yesus ngaberkahan. Urang sami-sami naneda. Gusti atur nuhun, abdi parantos diemutan ku Gusti yen abdi sadaya kedah manteng dina naneda. Kedah yakin anu sagemblengna, percanten anu sagemblengna, yen Gusti baris ngabakbul sagala rupi doa abdi. Hatur nuhun kangge panganika Gusti anu parantos ngemutkeun sareng nyiatkeun abdi sadaya. Nuhun Gusti, dilebet jenengan Gusti Yesus Kristus. Abdi sadaya parantos naneda sareng ngucap syukur. Amin.